sakamari cek rasaan kami ulin ka imah dia teh bray. Asa kutu percaya dia anu biasana katinggal tara beban imut dia ngurat kabagjaan misalnya. Ingat kami bahasa harita yang ngomong hirup mah ulah dibawa susah bray keur masa kedeung tuh lobang ngalunjing sedihna asa manglebarkeun komo keur mah dunia teu kapulung alias malarat tuh kudu loba beban pikir jeung teu bagja mah alah ieu meni kun gelo anu teu cikik wae dunia teu kaala da lobang ngaluna paeh loba dosa asup neraka atuh ieu ngaplos itu ngaplos mata hirup mah buat enjoy we bisa ganjang kolot gitu harita dia ngomong ke kami. Aya benerna oge atau ucapan dia teh tapi da kami mah teu cara dia anu tepati mikir teuing kana kasusah kami mah geuning sok aya sagala di pikiran komo ari geus rebeng naragi teh katurut-turut kolot geuring parna asa teu bisa bebantu kana di kolot gawe oge kore-kore cok kayu mah teu cara manehna anu bisa tulis seuri najan aya kasus lagi sok aya wae cara nutup-nutup kasedihna teh. Pernah hiji waktu manehna ditinggalkeun ku nu jadi indungna tabahna moal aya dua cenah da aya sebut sedih mah da hati kami geus ceurik ti mimiti nyawa indung geuling panna teh tapi da kumaha sidik ngadua enggeus usaha komo deui tapi beak sagal dijual keur ngubaran teh tapi da ari cek Allah na kudu kieu mah da kieu we panan jodoh pati bagja cilaka teh geus dialas ku pangeran geus takdirna kieu Gusti nu langkung uninga di Gusti mah lam yalid walam yulad anu taraka antrepan ku penyakit nudutan kami man bisa ukur bisa da sidik eta ngomong manehna teh teu salah kusonona ayeuna kami ka dieu teh eueuh deui anu daek maturan kami anu susah sapapanjangna mun cara batur mah geus moal aya nu daek maturan duh sobat ayeuna caang bulan 4 ulas karesep dia nah menit teuing dia ninggalkeun kami ti heula jelema bager cara dia teu pantes balik ka asal ti heula aya ge kami na kulungeunana ayeuna eueuh deui nu cara dia ka kami anu sakitu bageuna eueuh numoahan nulungan komo nginjemkeun duit sono pisan kami ka dieu teh geus asa lain baturan lain asa deungan tapi asa dulu asa deukeut kami ka dieu teh ayeuna dia geus balik ti heula sing dicangkeun ku moga-moga aya digigireun pangeran di tempat ngomong dia Gusti pangeran kami jalan kami nyetip eta dulu kami ya libir angin asa nyecep kana sumsum suara ombak ning muara dina sukma geus liwat tengah peuting ti sabat salati sate geus lila tuh tangkal kalapa gugupai jiga dia anu gugupai ka kami sono oge meureun ya ka kami Allahumma firlahu warhamhu maafi maafu anhu ayeuna kami rek tuluy merjuangkeun naon anu dia sok diomongkeun moal deui kami yakin yen Gusti maparin nikmat jeung naon nu dikeun ku Gusti saenya nama jalan pangaosna pikeun urang ujung muli mugia dia aya dina katahayuan salalawasna